Si Darim terus ngalengkahkeun sukuna mapai jalan satapak anu beki lila beki nanyak. Kaayaan di sabudeurana geus mimiti poek cakueum. Sora satu leutik geus mimiti reang. Nambah keungna hawa leuweung di suku Gunung Cupu. Si Darim katenyo ngaraneg sakedeung. Manehna nangtung hareupeun hiji guha anu liangna katutup ku akar tetangkalan anu geus kolot. Eta guha teh katelahna guha pamunahan. Tempat anu ku urang lemur mah dianggap sanget sarta tara aya nu wani ngadeuketan. Bismillah, nya di dieu pisan. Kuring rek matuh keur sementara mah. Harewos si Darim bari plus asup ka jero guha anu hieum. Di jero guha si Darim mimiti meresan tempat. Manehna ngumpulkeun dahan kai jeung kalapa garing anu aya di sabudeureun lawang guha. Pikeun nyaangan eta guha, si Darim tuluy nyokot batu seuneu dina buntelanana. Tuluy digesekkeun kana tapas garing nepi ka biji latuh kemang seuneu. Seutik-seutik seuneu teh ditiup nepi ka hurung atuh kaum dangu. Bray, mere cahaya jeung kahaneutan tina katirisan anu mimiti nyecep kana kulit. Jagat tuh urang tunah heula ngeunaan kaayaan si Darim di jero guha. Ke kasamper deui. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di lemur pasir geulis. Harita teh angin peuting ngahileuwir mawa hawa nu rada beda. Jiga mawa beja anu panas. Boh di pancuran, boh di warung, nepi ka di tepas masigit. Warga keur maceuh ngomongkeun si Darim. Kocapkeun harita teh di warung Maitoh. Harita teh aya sababaraha urang lalaki keur ngariung bari ngopi. Aya Mang Sodik, Mang Kemed, jeung Mang Udin. Kisanca oge aya nyelap di dinya. Terus mamanas ku omonganana sangkan warga teh percaya kana carita licikna. Eleh, nyari kitu dong Darim teh muhitel muhidunya. Asa teu percaya kuring mah oi. Ceuk Mang Kemed bari nu gelas kopina. Ari Mang Kemed, teu apal kitu. Kapan si Jalu teh ayeuna keur nahan ka nyeri di imah Juragan Sasmita. Nah kunaon kesanca si Jalu? Kapan tatu si Jalu teh Mang Kemed? Eta teh ulah si Darim. Temal Kisanca bari muraleng. Bejana mah tadi aya nu nenyo si Darim kabur ka arah Gunung Cupu. Mawa buntelan. Tah, sadeui nu wani cicing di gunung sanget kitu. Mun lain nu keur nyampurakeun ilmu setan. Mang Sodik jeung Mang Udin silih reret. Bari beungeutna semu bingung jeung sieun. Maranehna ngabalieur tina panutup Kisanca. Asa teu percaya meureun, tapi beja geus nemrak. Harita teh Ceuisoh anu kabeneran keur meuli uyah ka warung ngaraneg sakedeung ngadenge omongan Kisanca kitu. Hatena asa dirames. Ya mungkin Jang Darim kitu. Gerentes Ceuisoh dina jero hate. Manehna hayang milu nyarita, hayang ngabela anak barayana. Tapi nanya warga anu geus kahasut sarta aya Kisanca di dinya. Ceuisoh ukur bisa cicing bari nahan kasedih. Tuluy manehna ngaleos gancang muruk ka imahna. Cag urang teu neun heula kaayaan di warung. Urang balik deui ka Gunung Cupu. Harita teh di jero guha, seuneu anu tadi ditiup ku si Darim ayeuna geus mimiti ngababela. Cahayana nyangan sakuliah rohangan guha anu pinuh ku batu tetesan cai. Cahaya seuneu harita oge nyangan pakarangna nyaeta bedog warisan aki anu diteuneun di gigireuna. Kaum dangu harita teh si Darim katenyo diuk si duru bari nangkep tuur. Neuteub seuneu anu pating gurilap. Hatena asa berat. Ras inget ka kolotna, ras inget ka Ceuisoh jeung warga lemur anu pasti ayeuna keur geger.
Sakedapan mah manehna ngarasa aya nu aneh. Hawa di jero guha teh nu tadina tiis nyecep dadak sakala jadi karasahan tur rada eungap. Manehna tuluy neuteup ke arah poekna guha anu leuwih jero. Tina sela-sela batu anu hieum ujug-ujug tinggal aya 2 cahaya anu hurung warna beureum siga panon sato anu keur neuteub seukeut ka manehna tina jero poek. Si Darim langsung waspada, leungeunna lalaunan nyabak perah bedogna. Saha eta? Ceuk si Darim bari panceg, sorana peurak nahan kaget. Arita teh aya sora anu berat tur jero, siga anu kaluar tina jero bumi. Kadenge mata kukurayeun tina jero poekna guha. Waktuna iya pedang geus udang dina sarena. Maneh anu kapilih pikeun nyangking si mana. Si Darim nguniang hudang, leungeunna pageuh nyekel perah bedog. Hatena ratug, nah bener ya gunung teh aya pangeusina atawa ieu teh mangrupa sora tina jero bedogna sorangan.